wa in kana radi'an usturita anturdi'ahu ala sahihi lan lamun ana yatifl iku kang den sosoni ustuyuta maka den syaratkeun apa yen tah nyosoni yana kiha hadinah ku ing tifli ala sahihi munggu kau sahih in kamulat maka lamun sampurnana kisatun Obawadon kang kurang tuliqat atawa dan tolak papaman kuhatun wadon kang den tikah Obanat maka ngurus iyana kisah wa in gubatil umawin tana'at sebagai jiddati lan lamun gaib sobombok awim tana'at apa atawa narima kacegah ya maka utawi kang ngurus ikut tetap kadua ini ala sahih ngatasi mungguh atawa ala sahih mungguh kawa sahih hadza kulluhu fi ghairi mumayyizin utawi kila iki mazkur sakabeh hadza ikut tetep ing dalem liyane wong kang pinter wal mumayyizu ini taraka abawa lan utawi bocah kang pinter iku lamun narima bisa sapa-sapa biang rorone yang mumayyiz kana makana yang mumayyiz indaman ikhtara ikut tetap ing dalam sanding wong kang milih yang mumayyiz minhuma saking karone abawa pain kana biadihi majnunun au kufrun maka lamun ana ikut tetap ing dalam salah suwijine karone abawa apa edan o kufrun atawa kufur o rikun atawa gaula o fiskun atawa fasik o nekahat atawa nikah o fiskun atawa fasik o nekahat atawa nikah ya wadunya mar'ah falhaqulil akhar maka utawi kaul hak ikut tetap kadue kang wawene maka utawi kaul hak ikut tetap kadue kang wawene para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah alhamdulillahirabbil alamin kalayan kersaning Gusti alhamdulillah dina minggu akhir Syawal ieu urang bisa kumpul deui di majelis ta'lim al-istiqlaliyah ieu dina motif niat anu sami yakni talabul ilmi sabada urang libur panjang sabulan ditambah sabulan deui jadi 2 bulan urang libur aya anu geus kakejet bae hayang ngaji kosunya teh kadeuleuna teh kitu aya anu bebeja bae kiai kula moal ngaji minggu ieu mah lantaran ngabesan aya keneh bae sakitu geus panjangna ge eta libur atuh kumaha sia bae teh kudu bebeja teh mongkos kitu izin-izin awak tuluy di sajeroning 2 bulan teh ternyata tetangga urang bahkan aya nu bapa urang nu ma urang nu anak urang nu babaturan urang maot nu urang ge tinggal nungguan waktu doang urang doakeun bapa urang nu geus ti heula di heulaan urang emak urang nu geus ti heula di heulaan urang
tuh keneh anak urang dulur-dulur urang tatangga-tatangga urang kawau urang ahli-ahli majelis nu di dieu nu ninggalkeun urang ti heula salila 2 bulan kamari khususna umumna ti samemeh-samemehna urang doakeun mudah-mudahan ditetepkeun iman Islamna dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana ditempatkeun dina ridho jeung rahmat Allah dibere naimul qabri ku Gusti Allah bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulang nuruikeun materi pangaosan urang nu ayeuna keur nyaritakeun masalah hadonah. Masalah hadonah teh hartina pengurusan budak, pengurusan jelema nu henteu istiqlal dina ngurusan dirina hifzu malayastaqillu ngaraksa ngajaga ngurus ka jelema nu henteu mandiri dina kahirupanana imma budak keneh wa imma ilang akal lantaran tetep status manusia jadi kudu diurus. Khusus bab hadonah mah pengurusan dina urusan keluarga tetapi ngarembet geninganan mun geus eueuh nu ngurusan mah indung eueuh bapak kolot eueuh emak kolot eueuh mamang eueuh uwa ge eueuh geus eueuh gabeh teh nu ngurusan ka mana atuh da eta panjelema menjadi pikeun otomatis kudu dibikeun pengurusanana ka sahibul wilayah ialah pemerintah. Hendak nyeun pemerintahanana nu bener nu bisa ngurusan rakyat nu bisa ngurusan rangda-rangda terutama nu ngora lurah tama urusanan kemenang aya rangda-herang asal aya jahe perebut lurah jeung lurah hampir ditembak lurah nu hiji ku lurah nu hiji deui ngan untung lurah mah babaturanana jeung babinsa jeung binamas jadi kerjasama jeung polisi ge siap cek cenah aing nge-backing sia lurah asal aing bere hiji jadi kerjasama wae tungtungna mah tah eta kosid aman lurah aman ngamankeun nu kolot polisi ge aman jadi berengan digeser bae jadi arah aman kabeh eta lah tipe negara nu bok-brok tipe negara anu sakit tipe negara anu keur kritis diimpus di ICU ieu negara urang modal kos itu mun ditanya kapinteranana pinter lurah teh luar biasa lantaran dokter Andes camat pinter tunggal leuwihan ti lurahnya nama ai bupati pan sakolana gede Walanda baheula teh ai gubernur atuh komo gubernur teh mah pan pimentrieun ai menteri geus teu kudu dicaritakeun menteri malanglang buana unggal negara presiden moal dipilih presiden mun teu pinter atuh negara acak-acakan kunaon eta tanyakeun deui ka presiden jeung ka lurah kunaon negara acak-acakan dipimpin kuno pinter berarti pinter teu ngajamin kana bener pinter teu ngajamin kana beres lamun teu bener pinter teu ngajamin kana
ecreg lamun teu bener nu jelas negara orang dipimpin ku jelema palinter tapi teu bener ya negara orang keur gering keur diimpus negara orang teh kumaha waduh ngapan modar moal bahas-bahas semuka sagedeung deui asana tuh nya atuh kieu bae cenah kiai gua mah urang neangan pemimpin nu bodoh de nu pinter ge sakieu nu bodoh atuh kudu nu kumaha atuh nu bener pokona mah saha atuh nu bener teh atuh kiai nu bener ya deui ai lain kiai saha atuh kiaina nu pas jadi presiden ya deui jangan Gus Dur nah aja Gus Dur guys wah deui kuari bangsa Indonesia nu paling terkaduhungeun ngalengserkeun Gus Dur lantaran ternyata setelah dibaca rencana Gus Dur luar biasa moal timbul 100 tahun ka hareup 100 tahun deui model Gus Dur nu aya mah kuari aya ge Gus Pur kos kitu bentukna bangsa miing kabeh teman Darto bae kadinya si gepeng nu ngaheureyan negara bae nu sekarang itu Masya Allah urang sebagai bangsa Indonesia khususnya urang di Tangerang umumna Serang Banten umumna pisan Pulau Jawa nai rindu jasa urang teh kepemimpinan nu piawai pemimpin anu jujur pemimpin nu bener pemimpin anu bisa ngurusan rangda tenang cenah ngurusan rangda teh kudu konfirmasi ka kiai itu aya di kantong aing insyaallah nya tapi kajet aing teh urusan deui kageja aya tulisanana di akhirat mah urang ulah miru puyeng ulah miru pusing urusan diri urang baik perbaiki perbuatan urang rapihan diri urang jujurkeun diri urang ulah waka mikiran negara urang mah kuari mah ieu ngurusan imah tangga bae nu kolot jeung nu ngora berapihan mantep geus sakitu ulah waka mikiran negara heula mikiran imah tangga urang bae nu kolot supaya ulah ngaco bae supaya marah tetah bisa nundeukeun nu kolot ge enggeus teh raja koang-koang teh mah geus pokona ai nyandung hayang ai ribut unggal poe teu beres sama kos kitu mun hayang atuh bebeja ai aya elmuna ge geus cenah kieu ge can nyandung itu mah lain naon sieun doang sebenarnya aduh Masya Allah Masya Allah sabira awewe itu babari sebenarnya mah nyandung mah asal ulang tas gilir bae memeh asup marah ya gitu potol nu kolot mah jadi marah kapiheulaan ban ku urang marah memeh urang nyaritakeun pengurusan negara nu bakal diatur di jero kitab fikih aya siasah Syafi'iyah aya siasah Malikiyah aya siasah Hanabilah aya siasah berbagai imam-imam diatur sedemikian rupa nu mantak salahna lurah salahna camat bupati kudu sok ngaji mah kanyahoan jasa takur jeung aturan Al-Qur'anul Karim teh ngomong ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon ge geus teu atur teu akur bae geus cenah aya mui di jerona teh podol sero mui geus bisa dipercaya lah bensin atuh haram meuli mah nya mui loba pokona mah geus atuh kudu dikumahakeun ku urang lain kudu dijejeleh kudu diperbaiki lantaran muina dulur urang babaturan urang kadang guru urang nagarana nagara urang babarengan atuh ngan asal muina daek ditoel ngan nyana mah ditoelna kudu mangke cek nu di luar naon tah atuh sia teh ngajina di luar sanu nitah
nyawa naon eta pokoknya rahasia beta mah kanu di jero ngabejaan we kanu di luar bejaan we kamu emang bener kudu make ieu mui marah tampiling atuh mui bohongan sia gitu marah gelut jeung aing manya hasil ngaji gelut ayo rapi yuk urang rapihan RT besi salah atau tegor RK besi salah tegor lurah besi salah tegor cenah aja salah kabeh lurah mah turunkeun atuh jasian nu naekeun baheulana pan dibere duit jadi kuari itu bisa nurunkeun tah eta nu beratna kos duh masyaallah sekali deui jadi memeh urang nyaritakeun pengurusan negara urang nyaritakeun pengurusan tentang keluarga. Dina masalah hadonah syarat anu ngurusna aya 8. Nomor kahiji nu ngurusan budak teh adalah huriyah pangkat merdeka. Mantak kamari geus dicaritakeun ku Ki Musonib wala hadonata lirokikin teu meunang ngurusan jelema nu status daroki. Kaula budak amat boro-boro ngurusan batur cacakan ngurusan diri nage aya di bawah naungan sayyidna hiji. Nomor kedua kudu nu boga akal nu mentak la hadanata li majnunin nu edan teu meunang jadi pengurus rumah tangga. Syaratna kudu boga akal nu mentak nu edan nu boga status kurang akal teu meunang ngurusan budak. Nomor katiluna kudu amanah nu mentak la hadana li fasikin jelema fasik teu meunang uras-urus. Kudu nu amanah, kudu nu terpercaya. Sebab anu fasik moal bisa ngurusan batur cacakan ngurusan sorangan get can ecreug. Nomor kaopat kudu nu beragama Islam nu mantak la hadanata li kafirin teu meunang ngurusan itu jelema kafir ngurusan jelema muslim syaratna kudu beragama Islam. Nomor kalimana syarat dina pengurusan eta adalah kitu antah lual hadina min zaujin ajnabiyyin lamun papisah salaki jeung pamajikan bisa ngurus ka anak sote syaratna encan nikah deui kanu sejen mun indungna geus nikah deui kanu sejen teu meunang ngurusan anak lantaran indungna boro-boro ngurusan anak ngurusan salaki nage eta can puguh bener sebab salaki anyar teh mah kudu diurusan kudu dipandian luhur handap kudu diusapan geus teu kaburu ngurusan anak. Nomor kagenepna nu ngurusna teh ieu adalah kudu nu bisa nyusuan ka budak. Nah ieu nu ku urang kuari dek dicaritakeun. Wa in kana radian lamun aya anu diurusna eta budak leutik anu nyusuan nu nyusu budak anu diurusna masih keneh nyusu keneh atuh usturito antur diahu isyaratkeun kudu nyusuan atuh si indungna kanu jadi anakna. Kan kuari lamun nyaritakeun nyusuan teh geus teu kalaku di lembur mah. Asi teh geus teu pati kalaku di pakotaan aya di palemburan masih. Nu mentak di kota mah atuh teu kalaku nyusuan teh lantaran geus stabil perekonomianna. Di lembur mah can stabil, di lembur ge embungeun indungna nyusuan anak mun stabil mah. Lantaran can stabil perekonomian anak tetep bae jadi kapaksa, lain deudeuh jeung nyaah kanu jadi anak. Malah mah anak di mana, indung di mana di kota mah dibikeun ka bisister.
kadang-kadang kapanggih ge saminggu sakali gitulah di dunia karir mah. Abi di palemburan mah masih kene berjalan indung nyusuan anak sanajan lain dedeh sawareh mah lainnya sawareh mah ekonomina we can kabeli cai susu can kabeli susu sapi jadi disusuan kunyana gitu mantep lamun ditanya kunaon si ibu teh daek nyusuan anak mesti lambeng gitu nanti padahal mah atau urusan gede jeung leutik mah watek tah kos gitu aya nu henteu nyusuan ge lambeng mah lambeng bae aya nu nyusuan bae aya itu peungkeur bepeungkeur bae sarua bae tah mah urusan dirina lamun tadina lobang ngadahar gaji tah lambeng lamun tadina lobang ngadahar bangsa nu teuas-teuas lah salak peungkeur teh kos sia mah sareuri heran aing mah kos kitu bae ge lamun aya budak diurusan ku indung nata syarat nomor kadalapan mun budakna masih kene nyusu indungna kudu nyusuan kanu jadi anak lamun geus teu daekeun nyusuan indungna teu daekeun nyusuan padahal masih kene nyusu na ieu kudu dioper teu meunang di urusan ku indungna samajan nyana indungna mudah mah embung nyusuan atuh kan terbengkalai budak teh jangan deui saha anu sok nyusuan jadi berarti dikulikeun nyusuanana cara di Arab kulikeun ta eta teh kos kitu teh supaya rapi aturan imah tangga teh supaya benar-benar budak teh ngarasa diurus kudu jadi indung supaya benar-benar budak teh ngarasa aya dina naungan indung tah eta mun budak masih keneh nyusu maka indungna disyaratkeun kudu daek nyusuan kudu nyusuan teh syarat nomor ketujuhna alayakuna bi maradun daimun ulaya dai ngurusan teh gering mun diurus ku indungna ulah gering kabeneran indungna teh barang tas pepegatan jeung salakina padahal ieu indungna butuh ngurusan anak ai prak indungna setruk boro-boro urusan anaknya ngangkat leungeun ge teu bisa setruk eta teh teu bisa diurus ku indungna oper kan jadi bapana katujuh nomor kadalapan alayakuna a'ma ulah aya nu ngurusan budak buta bisa raragagan ka sumur kabehan buta indungna ternyata atau ku bapana diurus bapana ge buta budak teh leutik keneh can nyahueun jalan teh lamun buta teu bisa ngurusan anak nu masih keneh leutik keneh masyaallah lain dalapan bahkan jumlahna teh aya kitu 12 nomor ke 10 aya kuna rasyidan kudu pinter deui endeu kumaha terurus budak lamun ieu indungna nu ngurus teu pinter artina pinter teh dina urusan imah tangga ulah obrot dina masalah ngaluarkeun danana ulah sapeh tepuguh teu garu indungna teh sok resepeun jasa meuli petasan tah ulah dititah ngurusan budak tah kos kitu tah lantaran moal bisa ka urus budak atuh jada meuli majong malulu bisa tah sapeh teh ngaran atawa diurusan ku bapana teu meunang manggih anu bahenol asal aya urang Karawang urang Subang we aduh anu beureum bibirna atuh duit lain ka anak kadinya mal beres teh ngurusan sapeh teh nu kitu ngaranna teu meunang ngurusan budak teh nomor ke-11 alayakuna mugbilan ulah aya nu ngurusan teh jelema anu sok pohoan jasa poho malulu poho asal diteuneun budak dihareup ka jero imah ai tadi anak aing di mana nya teu beuraga
asal diteudeun poho masyaallah teu meunang nu kos kitu. Nomor ke-12 na nu ngurusanana ulah budak leutik lantaran ieu mah urusan wilayah, urusan pengurusan mah kudu anu dewasa geus kudu anu pinter dina urusan imah tanggana jeung kudu anu pinter kudu ulah budak leutik kudu nu dewasa. Ta eta lah cara pengurusan anak lamun diurus nuturkeun aturan-aturan agama rapi ujianana budak ge ngeunah diurusana magrib memeh magrib dipandian ku indungna embungeun dada dipaksa disadangdanan budak terus magrib terus diajak salat heula tungguan atawa diasuh heula beres salat wiridan dipagahan alif bata eta pinter tanu kos kitu ngaranna indung ngurus budak teh ieu mah atuh memeh maghrib boro-boro mandian budak nyanana gen teu mandi ngejebleh beges teu kaburuna naon dur maghrib boro-boro mandi nyana di hareupeun TV aju anak dage atupan milu cileuh singgerendo teu mandi terus boro-boro salat mandi ge henteu ta eta ngurusan budak model kitu moal beres sedengkeun di lembur teh hampir karitu di Lampung mah kitu teh aju tepak wari ka Bitung gitu deh itu moal beres tak ngurus budak teh mantap geus gedena tuh heula pemandangan di televisi gede saeutik memeh sakola SD geus main HP caram budak ulah main HP ulah abah ge geus korban HP itu sebenarnya emak ge korban HP sebenarnya kunaon memang emak ge ieu bobogohan deui gara-gara HP pepegatan jeung abah sia teh ieu gara-gara SMS-an mah ieu korban HP nah, eta kuduna emak bisa ngadidik anu jadi budak pes insyaallah nya teh jadi lamun budakna ieu nyusuan nyusu keneh susuan ku indukna Pain kamulas nakisatun nawatul ikotsman kuatun hadonat awewe anu henteu memenuhi persyaratan nu kitu ngaranna eta awewe nakisoh syarat pengurusan teh tadi teh kudu anu Islam agamana kemudian kuari indungna kafiroh berarti statusna nakisoh kuari kumaha lamun kakurangan tersebut jadi sampurna andai kata indung anu kafir nu teu meunang urusan budak teh kuari asup Islam ta indung nu asup Islam teh kuari mah jadi sampurna nu tadina kafir kuari jadi muslimah ta eta mah jadi kembali meunang urusan atawa syaratna teh tadi kudu ulah nu pasek awewe pasikoh teu meunang urusan anak tak kuari maka sampurnaanana terjadi terhadap awewe anu pasikoh yakni kuari awewe tobat tina pasekna ta eta kuari meunang urusan lantaran kuari mah geus teu pasek atawa tadina awewe teh dan dibawa ke grogol barang diimpus di grogol di opnam saminggu balik teh seserian deui normal deui kuari mah kanu tadina teu meunang ngurusan anak kuari barang dibawa ke grogol cager berarti sampurna bisa ngurusan deui atawa tadina awewe teh rokikoh yakni kaula yakni amat teu meunang ngurusan anak teu meunang ngurusan boro-boro ngurusan anak dirina ge aya di bawah naungan sayidna kuari nyana diperdekakeun ku sayidna jadi statusna hurrah merdeka sampurna berarti setelah kuari jadi awe sempurna meunang nyana ngurusan anak awewe pepegatan jeung salakina sedengkeun boga anak leutik keneh ta eta teh
diurus nate adalah ku salah sayijina mun nyusuan atuh mun nyusu kene kabeneran indungna nyusu aya cai susuan ku indungna salila encan nikah barang indungna nikah deui teu meunang urusan budak lantaran moal kaurus eta budak sebab wari boga urusan nu leuwih gede urusanna tibatan budak leuwih gede teh urusanna tibatan budak. Dah jadi ngurusan salaki tah ayeuna mah awewe anu tadi kawin deui teh ya teu meunang ngurusan anak meunang 2 bulan ditolak deui ku salaki nu anyar. Jadi berarti kuari mah geus ditolak statusnya sampurna kuari bisa ngurusan budak deui tuh nya cek ajengan musanipain kan main kamulat mun sampurna awewe anu aya kekurangan nu tatadinan teu meunang urusan budak aw tulikot atawa geus ditolak deui awe anu tatadina ditikah ku salaki anu anyar kuari ditolak eta habonat meunang urusan deui pa in gobatil wallahu a'lam bissawab.